Assalamualaikum rencana sedayana yuk orang ngadamel tuangan orang Sunda nyaeta gorengan tempe. Kangge bahan-bahan sareng alat anu dipriogikeun kangge ngadamel gorengan tempe. Anu kahiji nyaeta aya tempe anu tos dipotong-potong sing ke ipis-ipis. Nu kadua aya bawang daun sami tos dipotong-potong ipis-ipis. Anu katiluna aya uyah, anu kaopatna aya bumbu atom, nu kalimana aya pedes. Nah, anu kagenepna nyaeta aya tarigu. Sareng anu katujuhna nyaeta aya cai. Sareng anu kadalapan nyaeta aya sendok sareng mangkokna. Kangge langkah anu kahiji nyaeta tuangkeun tariguna kana mangkok sadayana. Nah, saatos dituangkeun tariguna nyaeta campurkeun sareng cai nya. Terus dicampurkeun. Terus ayeuna lebetkeun bumbu-bumbuna nyaeta aya uyah, bumbu atom, pedes. Tah kumaha kahoyong we nya sakumaha hoyongnya nira. Terus teu hilap etana bumbu bawang daunna. Terus gitu aduk-aduk, duikeun ka rata. Cayan deui cenah kirang. Terus aduk-aduk. Terus lebetkeun tempena kana adonan. Anu katiluna pami minyak atas panas lebetkeun tempena teh. Bolak-baliknya bisi tutung. Terus langkah anu kaopatna pamitos asak jahit penatenya. Langkah anu terakhir nyaeta tuangkeun gorengan tempena kana piring atau napi kana wawadahan anu aya di bumi masing-masing. Meraos tambahan kucing mie seger. Enam orang cobian gorengan tempena. Hayu bismillahirrahmanirrahim. Kaosnya sakieu wae ti abdi atuh nonton kieu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.